di bidang non-akademik. Tiasa dibukoskeun ayeuna piala ti ekstrakurikuler aya di SMA 5 Tasikmalaya sapertos futsal, basket, badminton, voli, jeung sajabana. Sareng dina dangdut ieu rerencangan abdi tos aya di lapangan kanggo ngawawancara anggota futsal nu aya di SMA 5 Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamirsa perkenalkeun Wastapun Putri. Abdi di dieu sareng rerencangan abdi nyaeta Tania. Ayeuna abdi di dieu atos aya di tempatna langsung nyaeta di SMA Negeri 5 Kota Tasikmalaya. Sareng abdi di dieu tos pendak sareng salah sahiji anggota futsal di SMA Negeri 5 Kota Tasikmalaya. Kanggo nu kahiji, mangga tentangkeun diri aja. Pangkeun Wastapun Muhammadiyah Banjar Setiawan. Abdi di pengurusan futsal SMA Negeri 5 Kota Tasikmalaya nyaeta janten wakil ketua futsal SMA Negeri 5 Kota Tasikmalaya. Naon anjeun ngiringan ekskul futsal di SMA Negeri 5? Margi abdi di Kapungkur tos ngiringan futsal oge. Sarengnya eta mah hobi abdi oge sareng abdi hoyong janten pemain futsal internasional oge tanggu kapayunan. Kumaha pendapat Iqbal ngeunaan ekskul futsal di SMA Negeri 5 Tasikmalaya? Pendapat abdi kanggo ekskul futsal SMA Negeri 5 Tasikmalaya, saya pisan dina kebersamaana, dina peralatanana, dina segala rupi aspek anu dipriodikeun ku futsal 5 sareng ku futsal di Kota Tasik khususna yang futsal 5 tos memenuhi standar saya dinu kanggo ekskul futsal di Kota Tasikmalaya. Terus prestasi naon bae anu pernah diraih ku futsal SMA Negeri 5? Janten anu tos diraih ku futsal SMA Negeri 5 Kota Tasikmalaya teh nyaeta FKO Cup di Banjar, terus best competition kemarin ke-4, terus Liga Pendidikan ranking kedua, terus speak antar Kota Tasikmalaya kedua oge. Saterusna, harapan kapayuna kanggo ekskul futsal kumaha? Harapan abdi kanggo ekskul futsal SMA Negeri 5 Kota Tasikmalaya nyaeta cenah lebih maju deui, lebih berkembang deui, sareng tiasa nyiptakeun bibit-bibit kanggo futsal Indonesia oge, sareng tiasa nyiptakeun prestasi kanggo SMA Negeri 5 eta nyaeta. Hatur nuhun Iqbal atos nyebutkeun waktuna kanggo hadir sareng tiasa ngabagi informasi dina ieu kasebutan. Sakieu informasi anu biasa kuring dikeun salajengna abdi nyerahkeun ka Anissa di studio. Sakitu wae wawancara di rerencangan simkuring. Kanggo warta kalieu dicukupkeun sakieu wae. Hapuntenna bilih aya kalopatan sareng kakuranganna. Hatur nuhun kanggo perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekap sakieu wae tugas anu musim kuring saya bikin. Nuhun kana perhatosanana. Maaf pilih aya kata anu teu enak tapi nanti aranjeun. Wassalamualaikum